Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tebang dangu deui sareng pidangan dongeng Sundanya. Urang ngadongeng dieu, urang neraskeun hanca dongeng anu katunda kalayan ngabantun cara carios si Kuclek Rusiah Budak Angon. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira sok sanaos dongeng basajan malah mandar janten hiburan. Atuh kabaraya anu satia manco kan dongeng emang di mana we ayana. Mugi sadayana aya dina kasehatan lahir sinerangan batin dilelancarekeun sagala rupinanya tong hilap dirojong ditaroyalan tombol subscribe. Atuh mangoge nganuhunkeun kanu parantos like oge komen. Mangga mitra supados tenyang kolong ting kana waketos urang sami-sami dangukeun kumaha terasna ieu carita si Kuclek Rusiah Budak Angon. Sok kaparayun sadayana. Mitra kaum dangu ayeuna nama urang kocapkeun wae heuleut dua poe ti Sabangprak si Kuclek menang panyiksa ti Juragan Darapan. Betku diparengkeun Gandarapan teh menang wawales. Kitu horeng teh geuning ari hirup mah nu aya nu disebut hukum karma. Saha anu melak eta anu bakal metik buah tina sakabeh pagaweanana. Peuting eta di imah Juragan Darapan aya semah anu teu diondang. Geus kadatangan ku komplotan garong anu dipupuhuan ku Bah Bantar anu geus kasohor. Bah Bantar saparakan geus kasampak aya di jero imah. Bari laju ngancam-ngancam ka Gandarapan sina ngabejakeun atawa masrahkeun barang-barang berhargana. Hei Juragan, kancang bejakeun di mana Juragan neundeun eta perhiasan deuleu. Ajok. Oh, teu boga perhiasan ukur sakitu-kituna we eta nu aya dina cekelan Abah. Oh, teu boga. Ai sia meuleuwi milih banda daripada nyawa. Rasakeun kurang ajar. Kituna teh Bah Bantar bari ngaheumbatkeun dampaleungeunna hiu jelebet jebrod. Juragan Darapan teh ditampilingan ugoe atuh Gandarapan teh nepikeun ka burial puncelik pakating ku peureus jeung nyeri. Bari muringis nahan ka nyeri. Aduh, ampun Bah, ampun. Terus terang, teu boga perhiasan kuring mah. Naon atuh anu kudu dipikeun? Bener-bener ieu mah Bah, ieu jelema teh hayang disiksa heula. Keun ku kuring Bah urang siksa nu kieu mah tuman. Ngarah ngaku ngabejakeun di mana eta perhiasanana. Ku kuring mah dijamin bakal soakeun. Ijon pek ku sia zikza. Dewek marek dang heula euy, lapar. Kabeneran tuh. Aya hakaneun anu ngeunah. Temal Bah Bantar bari ngoloyong kana meja makan. Geus kitu mah dekul wae atuh dahar maninikmatna keur sedengkeun ari si Ijon. Laju arek nyiksa Juragan Darapan. Gancang, bejakeun sia di mana eta perhiasan? Bisi di kieu ieu. Indung suku Juragan Darapan teh laju dikencet atuh ku suku Korsi. Puguh we atuh mani karasa seueul jeung nyeri. Juragan Darapan ampun-ampunan. Ampun, aduh, seueul nyeri ampun. Nya sia, lamun nyeri, lamun minta ampun, sok gancang bejakeun di mana perhiasan.
Lewaskeun heula atuh lesotkeun. Allah, keun engke bakal dibejakeun. Heueuh sia, hasok gancang. Bejakeun di mana? Neundeun eta perhiasan. Aya di jero kamar. Hareup. Ayo nama urang cokot. Nya hanam sia tuduhkeun. Di mana deuleu? Lamun bohong, tingalikeun we engke mah. Anu digencet teh lain indung suku, tapi eta bobogaan maneh. Ku dewek bakal digencet deuleu. Nya, hayu. Jurung kunung atuh Juragan Darapan teh lempang mani cacarik jegan engkle-engklean. Sup ka kamar hareup, kasampak di jero kamar teh. Pamajikan Juragan Darapan keur nyempod we soak da puguh eta tadi oge geus apa lamun ka imahna teh kadatangan ku Garong. Basa mireungeus salakina asup ka jero kamar bari jeung diancam-ancam. Ku eta Garong atuh beuki soak. Narek naon ieu teh? Salaki kuring ulah dicilakakeun. Moal sia, moal dicilakakeun. Asa daek ngabejakeun di mana perhiasan deuleu. Tapi sebalikna lamun coba-coba ngalawan, baha kana pamenta tinang tu bakal disiksa. Jeung deui maneh oge sia bakal di kitu deuleu. Ulah ngaganggu pamajikan kuring. Ayeuna ku kuring bakal dibejakeun. Nyai, sok buka eta laci teh. Pasrahkeun perhiasan. Nu penting mah urang teh salamet. Hante dikutuk kieu. Den Esi geus hanteu loba catur laju kulutrak muka laci. Katempo aya peti leutik anu isina teh perhiasan. Najan lebar-lebar oge. Eta perhiasan teh atuh kapaksa diasongkeun dipasrahkeun ka eta Garong. Si John teh atuh meuni bunga kulantaran bener. Di jero eta peti leutik teh perhiasan anu sakitu gede pangajina. Alah, meuni loba geuning ieu perhiasan teh. Meungeus euy, kulantaran saria duaan geus ngabejakeun, geus mikeun ieu perhiasan moal dikutuk ieu moal dikukumaha. Ngan wayahna sia kudu caricing di ieu kamar. Arek dikerem, montong coba-coba kaluar sia, sok minta tulung, bisi dipodaran. Kituna teh laju we atuh koloyong si John mah kaluar jepret panto kamar teh ditulakan. Juragan Darapan jeung bojona teh dikerem we di kamarna. Si John nyampeurkeun kabah bantar bari arang-arenge bunga nakar. Dua urang baturna oge anu nyaksian si John mawa peti leutik sarua pada bungana. Kumaha euy hasil sia Ijon dikumahakeun ku sia nepikeun ka eta Juragan Darapan teh daek ngabejakeun di mana eta perhiasan. Nya euy, akhirna mah daek ngabejakeun lantaran nyerieun. Indung sukuna ku dawek digencet ku cokor korsi euy. Bisaan sia Ijon dina nyikeun sate. Daripada ditenggelan mah leuwih nyeri digencet indung suku ku cokor korsi meureun nya. Muhun bah, jeung deui ku abi teh diancam. Lamun teu daek ngabejakeun, lain indung sukuna wae anu digencet ku cokor korsi teh. Tapi bobogaanana nya manukna bakal digencet. Benar pintar sia mah Ijon. Banggeus euy. Kulantaran ayeuna mah dawek geus wareg. Babadog jeung rampok teh geus hasil. Hayo, ayeuna mah urang marantok. Tinggalkeun ieu imah. Ituna teh bari jung atuh cengkat ngajakan anak buahna sagancangna ninggalkeun imah Juragan Darapan. Komplotan bah bantar teh kiwari manggis kalaluar di mana Juragan Darapan. Tapi eueuh saurang oge anu wani ngahalangan. Sok sanajan ronda ge apa lamun imahna Juragan Darapan teh geus kagarongan. Ngan bae lamun seuk wani ngalawan tinang tu kalah ka cilaka.
kangaranan Mbah Bantar saparakan cagarong kahot anu geus kasohor kejem jeung telenges. Kukituna atuh Mbah Bantar saparakan cate taya halangan harungan. Kiwari geus aya di sisieun lemur ngaliwat kapalebah imah si Kuclek. Kabenaran si Kuclek teh acan sare. Basa ngadenge sora jalma anu pating garanang bari suka bunga. Si Kuclek teh atuh mani katarik perhatianana. Aya jalma ngan bae aing jalma bener. Kadenge ku aing tas ngagarong. Hah? Juragan Darpan? Moal kitu? Eta garong teh tas ngagarong ti mana Juragan Darpan? Keun sia ku aing bakal dituturkeun. Kulutrak si Kuclek teh kaluar ti jero saung rerencepan. Nutur-nutur eta komplotan Mbah Bentar. Bari ceulina teh tirancung-rancung we ngadedengekeun kana obrolanana. Jelas ayeuna mah lamun eta komplotan garong teh tas ngagarong ti imahna Juragan Darpan. Jelas ayeuna mah eta garong teh tas baralik ngagarong ti imahna Juragan Darpan. Tapi aneh, nah eueuh ronda anu ngabela atawa ronda anu ngudag ieu jalma jahat. Kapan kadenge ku aing tadi teh serakoh-kol mani rame. Moal kitu sarieun hanteu waranieun ngalawan ieu garong. Nya jiga nama sarieun. Aduh mani eueuh anu sahulueun atuh. Aya batur salamur anu kagarongan kalah kacara ricing. Aing ge sarua urang dieu. Keun siah bakal diudag ku aing mah. Bakal ditewak. Ceuk gerentes hate si Kuclek kituna teh laju atuh ngarawel. Itek anu sok biasa dibake ngangon. Barang-bang lumpat nyiheulaan eta garong anu rek kebat asup ka jero leuweung. Mbah Bantar saparakan ca anu keur jongjon lempang teh atuh mani kandeg. Lantaran aya ciri anu ngahadang halangan jerelat celegedeg nangtung bari ngamang-ngamang itek. Nah saha ceneta jalma teh aya kuanian. Kapanan urang lembur mah eueuh saurang oge anu wani ngahadang halangan. Kari-kari ayeuna aya jalma anu wanian ngahadang sagala. Saya teh kurang ajar. Bet wanian deuleu ngadang halangan jajalaneun dewek sabarakan ja. Heup, ulah waka kalabur siah. Hasok pasrahkeun eta banda anu geus meunang ngagarong teh ka kuring. Ngaran kuring teh Kuclek. Kuring batur salamurna Juragan Darpan. Sakaligus pagawena boga kawajiban pikeun jang kalak maraneh. Hasok pasrahkeun sia. Hei sia Kuclek budak angon aya kuwanian deuleu. Nu ngaronda oge eueuh anu wani ngahalangan ka dewek sabarakan ja. Lantaran sarieun. Tapi nah ari sia aya kuwanian-wanian teuing deuleu. Geus bosen hirup sia teh. Nya betah keneh atuh ari hirup mah. Ngan bae uing teh moal ngantep. Lamun maneh garong sia geus nyokot banda urang dieu. Hasok pasrahkeun ka uing ayeuna keneh. Ae kurang ajar campel lagi sia. Nah teu apal ka dewek Mbah Bantar anu geus kasohor. Nya sia maneh Kuclek gelo sia teh wanian deuleu rek ngalawan ka kami saparakan ca. Dang teu apa lamun kami teh komplotan garong anu geus kasohor. Teu uing mah teu sieun ku maraneh. Uing jeung maraneh teh sarua jelema. Ngan bedana uing mah jelema bener, maneh mah jelema jahat. Satungtung uing napak dina jalan bener, uing mah moal arek sieun. Ae sia kurang ajar. Tong diantep kieu mah bah. Ieu budak angon teh urang podaran, urang pencit. Ijon montong diantep. Tewak ieu budak angon teh pencit sakalian euy. Seroge si Ijon teh maju ka hareup laju ngalugas bedog burilap.
bedog anu seukeut teh maning ngakurilap katojo ku cahya bulan. Tapi si Kuclek teh henteu sieun. Manehna nekadekeun arek ngalawan eta garong. Si Kuclek boga kayakinan lamun napak dina jalan bener matinang tue cenah dirina teh bakal ditangtayungan. Bahasa si Ijon ngaheumbatkeun bedogna arek disabatekeun kana beuheung. Si Kuclek kentak manehna teh ngalabuhkeun maneh. Bari ngababukeun iteukna kana palangkakan si Ijon hiuk cebrot celebet. Puguh atuh mani nenggel kana mamarasna nepikeun ka si Ijon teh atuh neburial buncelik. Geus teu kuat pikeun neruskeun nyangkala ka si Kuclek. Aduh, alah. Ai balagug sia Ijon. Yang harapan budak satapake kuat akan ribu gitu. Alah abah, iya manuk abi digebug. Aduh, manis Ayo siap Arjan, bontong aja dok. Cangkalak iya budak, tewak bencit ku sia. Si Barjan anu pangawakanna teh badag tangi golaju atuh ngagajleng arek nyangkalak newak si Kuclek. Si Kuclek oge anu geus taki-takihan teu cicingeun. Basa leungeun jebrag si Barjan teh arek ngarongkong newak kana cangkeng gentak atuh dibabuk ku iteukna. Sarua anu dibabuk teh palebah mamasna daya tawe si Barjan ge mani nepikeun ka ngaheungeu panona burial buncelik. Sanasi bekawas si Ijon, sok sanajan awakna sagede kitu ari beunang mamarasna mah tetela hanteu walakaya. Alah, aduh, alah. Wai aya ku saruana sia. Nyangkalak bebenyit kuat karibuh gitu. Alah, ampun bah. Iya budak teh lenger. Alah, mamas abi dipepeg. Aduh. Ari dipepeg mamas mah teu kuat bah, teu kuat. Ai. Sukan kudu ku aing nu kieu mah. Hei, sia Kuclek. Modar deuleu. Kajleng kiwari mah Bah Bantar anu panasaran rek nyangkalak si Kuclek. Panarajang Bah Bantar puguh we atuh beda jeung panarajang anak buahna. Si Kuclek oge ningali panarajang anu sakitu cepetna mareuwas. Laju we atuh manehna teh kentak ngakajleng ka tukang. Sadar kana kaayaan hamo bisa ngungkulan kecepatan gerak melawanna. Bah Bantar ningali musuhna kalaka ngakajleng ka tukang atuh beuki panasaran. Beretek ngudag si Kuclek. Si Kuclek ari diudag mah atuh mani bunga. Keun we cenah sinang udag. Ari balap lumpat mah moal eleh. Udag euy, sok sia aing moal eleh deuleu. Rek lumpat ka mana sia bebenyit. Najan sia lumpat ka tungtung langit. Lumpat ka tungtung jagat ku aing bakal ditewak, bakal beunang sia. Bah Barjan ngabarata kelumpat ngudag-ngudag si Kuclek. Dina lumpatna teh si Kuclek mani bisaan. Jika keur udag bagong we atuh balucat-balicet. Sakepeung mah nyumput dina dapurana awi. Puguh we atuh Bah Barjan teh beuki muncak amarahna. Lumpatna geus hanteu nolih tincakeun. Barang keur jongjon ngabarata kelumpat. Sukuna teh ti kudawat kana akar geblug atuh Badarpan teh labuh. Anjir, jadol teh sia bebenyit. Raisakeun sia montong ngabegegan deuleu. Dasar kunyuk. Puas ya, puas. Tikarijat nepikeun ka blug-blug labuh. Untung we tatarang teh nepikeun ka buncunur. Hasok udag deui ari bisa mah sia garong. Jurung kunung atuh Badarpan teh hudang peretek dewe ngudag si Kuclek anu ngahaja ngalelewaan ngaradi udag deui ku Badarpan. Si Kuclek lumpatna beuki balucat balicet da puguh budak angon atuh geus tuman.
lulumpatan ku kurubutan di nubala. Sedengkeun ari badarapan anu sukuna geus mimiti karasa nyeri tadi kapan labuh. Atuh lumpatna teh geus hanteu pati tarik, basa tepi ka sisieun walungan. Bah Bantar teh leungiteun udagan. Nah kamana cenah si Kuclek teh? Geus hanteu kadeuleu, geus hanteu kadenge kakorosakan. Jadol teh kamana kunyuk teh lumpatna. Moal itu nyombot. Kuclek, hasok sia keluar kurang ajar. Dasar bobonyit. Di podaran dulu. Sok sanajan gogorowokan oge eueuh anu nembalan. Si Kuclek teh jiga anu ngahep-hep we aya di panyumputanana. Keun antep sina gogorowokan neneangan. Teu apa leentah jelema jahat teh. Sok padahal aing mah nyumput di dieu ieu. Hah, kumahanya pikeun meruhkeun eta garong. Wangkaning eta garong teh pasti jadugna. Manis sakitu garangna. Alah, tapi keun lah. Kapan sagala oge. Lamun make akal mah bakal menang. Urang akalan we najan gagah oge mah teu namru lah. Cek si Kuclek bari mikir, neangan akal kumaha carana pikeun ngarubuhkeun eta Bah Barjan. Bah Barjan anu bingung leungiteun udagan ukur hulang-hulang we bari muterkeun baneuteup-na kasebeudeurieun eta patempatan. Teteh lah eueuh tanda-tanda. Nah kamana cenah si Kuclek teh? Kulantaran ngerasa kesal cicing di eta tempat. Atuh badarapan teh laju ninggalkeun sisi walungan. Kabeneran ngaliwat ka palebah rungkun anu dipake nyumput ku si Kuclek. Basa badarapan leumpang ngagandeang ngaliwat kana eta rungkun. Si Kuclek ngan sakilat ngabongohan. Iteukna teh dipake ngarojok kana mamarasna badarapan nenggal pisan atuh kana manukna. Ya. Jadol. Aduh. Rasakeun sia jahat. Benang oge mamaras maneh teh. Najan sia gagah ari ditotog mamaras mah. Sok rek kumaha ayeuna. Licik ya kurang ajar. Ini lagi. Alah. Pakatingku teu kuat nahan ka nyeri. Nepikeun Bah Bantar teh atuh kabidara. Leus wae teu inget di bumi alam. Si Kuclek basa mireungeuh eta garong teh geus kapidara laju we atuh gera-giru ngamanpaatkeun waktu. Langsung ngagaradahan awak Bah Bantar. Kusiwa aya peti leutik anu diteundeun dina bali ke bajuna. Diasupkeun kana enong. Eta peti leutik laju dicokot ku si Kuclek. Pasti cenah ieu peti teh eusina teh perhiasan bandana Juragan Darpan. Eueuh, ieu perhiasan manis sakilobana. Pasti ieu perhiasan teh bogana Juragan Darpan. Aing kudu sagancangna ieu mah yeuh ninggalkeun ieu tempat bisi kaburu hudang ieu si jahat teh. Enya kudu sagancang dipasrahkeun ieu peti kanu bogana. Kituna teh si Kuclek laju we ngabareng-bareng lumpat ngejat ninggalkeun eta patempatan. Bari membawa peti leutik anu eusina teh perhiasan bogana Juragan Darpan. Teu kacaturkeun di jalanna si Kuclek teh geus tepi we ka imahna Juragan Darpan. Kasampak imah Juragan Darpan teh pantona ngemplong da pugu urut garong atuhan teu ditulakan. Si Kuclek laju gogorowokan ngageroan ka dununganana. Agan, ieu uing Kuclek ieu. Uing geus hasil ngarebut ieu perhiasan anu agan. Juragan Darpan jeung bojon anu aya di jero kamar hareup dina kayaan kakunci teh atuh mani curing kadenge sora si Kuclek teh. Nah bener cenah dedengan teh hanteu salah denge. Sokomo basa ngadenge lamun si Kuclek teh geus hasil ngarebut perhiasan anu dibawa kabur ku garong. Nyai, nah benar kitu anu eta ngageroan akang teh si Kuclek. Nya Kang, sorana mah jelas si Kuclek.
Tapi nah benar gitu. Eta bi kadenge kapanan. Cenah geus hasil ngarebut perhiasan urang nu dibawa kabur ku Garong. Nyaduh kakang, tapi asa pamahalan atuh. Tapi cobi we, gerowan si kuclek. Sinaka dieu, kapan urang teh kakunci ieu. Oge sina meta tulung ka urang dieu pikeun ngadobrak ieu panto kamar. Alah, enya. Kuclek. Ayo ka dieu euy. Ieu dawek teh dikerem di kamar hareup euy. Tulungan kancang bejaan urang dieu. Nah, gitu. Wah, saurang-urang acan nulungan ka dewek. Basa ngadenge sora dununganan anu joana teh di kamar hareup. Si kucedek teh atuh laju nyamperekeun ka eta bakarangan ieu mah. Ditoong we tina jendela bener we. Kasampak dununganna teh kakerem di kamarna. Alah agan, jadi agan teh dikeremnya di kayu kamar. Ke atuh dagoan, uing arek menta tulung, pikeun muka pantona. Tapi moal ayeuna, lantaran ayeuna mah waktosna kabujeng beak. Mitra waktos na gening parantos teu kapan cenah. Sagala urang tuna jajara carita si Kuclek Rusiah budak angon dugi ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu salajengna. Manganhunkeun tina sadaya peratosanana. Hapuntenna tina sadaya kakiranganannya Mang Undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jak.